Nah, abad jadi kieu mah jadi atuh urang jeung Neng Sahla teh. Kamana budak teh di kamari teu balik-balik aya 2 poe kolot mah hariwang kamari 2 poe teu balik nyangsang di terminal di kahariwangeun budak teh si eta mah datang ku datangna yo selain salam heula ka kolot teh nya. Jang, dimana wae uy ujang meni ngahariwangkeun ka emak di sababaraha hari teu ieu. Meni datang teh di jug ieu we ka indung teh kumaha salam naon atuh. Cing mah odeng teh keur saredih keur teu paragu hate. Nah, jang make jeung sedih sok balaka ka emak bejakeun aya kasedih naon. Balaka ka emak sok. Mak, udeng teh nuju bogoh ka awewe tapi ulaheun ku bapana. Saha anu wani nyare ka udeng bogoh ka awewe piraku ka anak emak aya nu wani kitu. Dari satujuan mak udeng teh. Meureun we atuh teh satujuan ya penampilan anak tuh deng. Aduh Naon gitu mak penampilan udeng teh sakitu beungeut beunghar. Naon mak beungeut beunghar teh? Beungeut beunghar teh jang beungeut hariwang. Oh aya nama ganti we jang baju tah mandi cing bersih da kasep atuh ngan pedah batu eta arapal. Tah, ieu mah mantep. Cocok ieu mah. oh Si eta mah da geus kebiasaan main leos wae. Cucian dah beres, tinggal jemur, mandi, makan, parfuman, bobo deh. Enak banget cuaca. Suara leutik. Siuma out geri tapi lentur. Tidak nafsu mah yang gebugan kawan kasuri.
Har, zia gunaon dengan cacing. Jemur kemana-mana. Har, zia jeung mewek segala. Gunaon zia? Tanya, pokoknya mah mana kudu tanggung jawab. Har, tanggung jawab naon mana? Nyalak gente, denger gente. Diri mana ya? Pokoknya mah tanya naon, mana kudu tanggung jawab. Nari mana hai tanggung jawab diri ah. Tanggung jawab kan bunga aing lewat kali ya ah. Mana mah tengah perasaan orang. Mana tuh laki pertama ningali orang. Har, zia lir. Amanya aing kudu ngawin zia, kan zia teh jalu. Aing normal. Mana bener mau tanggung jawab. Saya pecakan ke bapak orang. Hah, jor wae bejakeun. Aing zia ngawat ke dia deh. Ah. Eci kopi lumayan ya. Nikmat lumayan. Aduh, si Neng kemana ya? Neng, pangbawakeun cai Neng. Pang seboran ieu daun. Ini Beh. Dari Neng kita mau cai kadon mau gunting. Nya eta we Beh guntingan heula, engke karek diceboran. Baru dak teh nama. Hesek, mung eleh omongan teh. Nya terus atuh Neng kalabat heula. Kayalah ka dieu lah, mah babe rek ngomong Neng. Ngobrol naon aya babe? Kieu Neng babe teh, matak ngomatan teh nyaah ka Neng teh. Hari Neng geus papanggih di jeung si Baudeng. Naon aya babe mereka nyarios kitu, bari nage saha anu hayang kunak nyawa udeng. Neng babisi we. Bisi Neng papanggih di jeung si Baudeng. Babe malena naon? Si Baudeng teh jelema teh bener. Heeh. Kete aya kadatangan tamu, urang teh kadatangan tamu ieu teh. Udah kumaha Neng? Ditutup-tutupi ge kudu apal we Neng mah. Heuh Neng baheula teh babe geus boga obrolan jeung bapakna budak ieu teh. Ngobrol naon Beh, mana serius kieu ngobrol teh. Wayahna we Neng kudu narima. Da kumaha bapak teh baheula geus kabuh tangan budi ku bapak budak ieu teh. Kita ngarti Neng we teh ngobrol naon sih Beh? Abi mah dikasih camer. Aya teh camer. Aya beneran nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak camer. Geuning si Ujang. Kalebet jang nya kerja. Kerja sekedap jang. Kan jang. Kalau aja rok jero. Nanti balik atuh jang. Heeh. Sok gini dia. Nah, apa camar? Mana geus gede deui anu mah jang. Aduh, kumaha sarehat ya lemur? Alhamdulillah sehat. Syukur si mama. Si mama sehat, si bapak sehat, si A sehat, tetangga sehat, nu calan balong di payun sehat. Mang Ucok. Muhun sehat. Sadeui nu sehat teh nya. Mengeus ari saben we ah. Ni papayan kabeh. Rek minum naon maneh? Aos pok. Kopi, susu, teh manis. Tong kedah. Bajigur rek bajigur. Kedah. Rek naon atuh? Hanya susu we atuh. Susu wae. Ke orang panjeun geus Nengnya sakedeung. Neng, susu aya teu? Teu aya apa, seet susu mah. Eueuh geuning jang susu mah. Anu lain we atuh nya, kopi. Sok kopi we atuh Pak wios we. Heeh, ke si Neng heula tuh. Neng, kopi aya teu? Aya keneh. Kopi mah sami, Pak, teu aya. Kopi wae. Nu lain kumaha nya jang nya? Atuh beh lah. Atuh bajigur atuh. Bajigur wae. Bajigur we lah. Neng, geus we bajigur aya mah bajigur mah aya keneh. Kan sami, Beh, bajigur teh teu aya ku babe kamari hiji deui. Aduh, babe geus era ieu teh Neng. Atuh beh, tadi nawaran ti ditu ka dieu ngalir hidul. Tos we lah nu aya Cibodas we atuh. Heueuh, era urang teh euy. Neng, piraku cai bodas eueuh. Beh, apanan cai galon ge seep, bebe can meser deui.
Tas wes tekedah repot-repot bae. Biasa meuli ciduhnya lira abi mah. Ieu udah kumaha aja tuh da ayeuna usum halodo di maningannya. Nuhun paruasa mah Wayahna nya heeh. Nya taker puasa ieu babeh jeung si Neng teh. Heeh bener pohojang babeh teh can ngenalkeun. Calonan. Saha sih ieu jalmi teh meni si babe asa bager-bager teuing. Neng, ka dieu Neng. Ieu kenalkeun ieu. Aduh, Neng ka dieu geura Neng. Aduh. Tah, Neng. Jadi ieu nu tadi diobrolkeun ku babeh teh. Ieu teh picalonan Neng ke. Ari babe picalonan neng ge sakola keneh. Ah pokona mah teu jodoh-jodohan beh. Eta si Neng ngerakeun hareupeun calon minantu. Aduh. Jang hampura kalakuan si Neng teh, Jang. 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 Har, teh si kehet kadon hees. Hiji, 2, 3. Ieu jelema geus 3 bulan teu mayar. Nomor imahna nomor 12. Ieu nomor imahna teh nya. Betul. Mana jelema teh nya? Betul. Salah nagih ieu mah euy ka dieu mah teh euy. Tuh, kantong poho euy. Aduh, punten kantong ka kantong nih. Hah? Kunaon jelema teh? Poe edannya zaman ayeuna jelema aduh. Aduh, ini bahagia pisan hirup euy. Boga camar bager, boga calon geulis. Meni geulis pisan neng salah. Tanggung jawab. Mainnya aing kawin jauh. Tadi si manggil kunaon. Tah bener mana ka dieu urang nanya ka dieu. Aya naon dah? Kunaon mang? Jika nu jabe gitu. Mana apa anu imah didinya? Anu bedegul. Anu busakal. Anu sorena lady lain. Lain. Sah. Beda guru mah da si eta dah. Pokona mah nu botak, nu bedegul, dia anu. Anu botak, beda gua, ya anduk. Abal urang Zeda mah emang urusan naon maneh? Urang naik lagi ka imah eta, bijil jelema eta. Kasrameun pokona mah. Oh, si eta alam gampang lah urusan mah si eta mah. Abang serahkeun. Aslina maneh wani? Hah, gampang lah. Serahkeun si abang eta mah lah. Bener maneh wanian. Kieu we lah pokona mah pangnagihkeun ka si eta. Lamun cair dibagi 2 pokona mah. Gampang kalau mah si abang serahkeun. Oke, deal. Deal pokona mah. Gaduh gitu mah si abang gue uang amin lah. Neng salah. Ah yang pendak. Bekai mana sieun ku si RT. Duh, bingung kumanya. Kebenaran aja lama. Ceng, ka dieu ceng. Kasahan. Ceng, ka dieu ceng. Din. Naon urang malain Udin. Peduli, urang gedalin Aceng. Ceng, mana apa si Ate Romli? Terang abdi. Aya naon kitu, Din? Iya, urang
Edek nitipkeun surat jeung budakna. Mangga, serat kanggo naon? Kanggo ka sekolah? Lain jang ka sakola jeung budakna si RT. Oh, mohon atuh. Tapi ulah nyawan si RT na. Mohon. Siap, Din. Siap. Mohon atuh. Abi angkat heula atuh nya. Nong jajapkeun heula ka Boy Pak RT. Ceng, kadede ceng. Iya nu poho hiji deui. Naon deui, Din? Iya hiji deui. Ceng, dek nitip pantun jeung si Neng Sahla. Jalan-jalan ke Pangkalan. Balikna ka Cipaku. I love you Neng Sahla. Asa teu nyambung pantun teh. Teu nyambung, Din, pantun teh. Kembae ceng, pantun-pantun aing. Pokona mah bejakeun we ceng. Nya atuh, Din. Abi angkat heula. Jalan-jalan ke Pangkalan, balik ka Cipaku. I love you Neng Sahla. Asa teu nyambung si Udin tah. Penasaran hayang apa suratna naon? Ini geuleuh ieu. Masih susuratan jeung nungguan di gang nih. Batur mah geus payaan. Dasar. Teh, kaleresan. Ai Neng Sahla aya. Rek naon main nanyakeun si Neng tara-tara. Iya aya katitipan serat kang Neng Sahla. Tapi ieu tong diwartokeun ka si RT nya. Serat teh. Sing ningali dikeun-dikeun atan suratna. Oh, kurang mau dibejakeun ke si RT. Nuhun atuh. Ulahnya aduh punten. Oh. Mun mangga atuh teh. Bade heula. Mangga. Tugas geus beres. Har. Kan bieu teh si RT. Aduh. Nah kurang nu dibikin kasih RT. Aduh, urang mah teh dicarekan ini. Bae ah. Penasaran surat naon cenah. Aduh. Suanian siwa udeng. Suratan sagala. Cara nama siapa aing digawean sa udeng dengan suani wani budak RT. Kumahanya. Alah, Acung ieu mah. Si Acung heula aya mah. Cung. Ayeuna Pak RT. Di rumah nih, Cung. Kurang agawean jelema. Gawean kumaha Pak RT teu ngarti. Kieu pokona mah. Siap. Ayo. Asa teu puguh kieu dek panggeuning Neng Sahla mah. Geus ada leungit. Pake kacamata heula ah. Tuh Cung jelema Cung. Pokona maneh. Turutan tadi kurang diomongkeun. Urang nyebut di ditu heuh. Siap teh, siap. Alah, Neng tos dugi geuning. Hampuraannya tetesan ning ngararain Neng. Masuk grogi. Nya Neng tos dongkap aleum-aleum oge. Sigana mah ieu mah badai hujan. Elem. Eta kaca mana? Alah, Neng tong kieu atuh masuk ka derek-derek Neng. Sok grogi. Tapi Neng, nah sabar areu kieu panangan teh. Tas untuk pengen. Neng, nah suanten teh asa nyirung nuju plunya Neng. Henteu tas pambangke jadi kieu. Jika nama ieu aya nu teu beres.
Kete anak buta. Kadi ai. Jauhan kadi ai. Pahit. Ningkah sia buta. Asa mah kitu eta di dae. Hakan dah sia, kumaha karasa ku aing dibere gebog sawi. Janjian wes ya. Muka jeung susuratan segala. Geus mentong ngadegetan di Sineng Sala. Geus dijodohkeun sia ku aing Sineng Salana ge. Geus dipasantrenkeun ku aing. Geus we kieu teh ayeuna mah ributkeun we urang jeung si buta. Kain itu teh. Der. Asa merecet. Alah, aya baseuhan ayeuna mah. Mau bener. Kenapa sudah kamar ge sarua kitu? Naon geus jama dudeui teh budak teh nya. Geus kunaon deui jang? Dicarekan deui mah ku si RT. Ayeuna mah geus teu bisa panggih deui jeung Neng Sala teh. Benernya si RT wani nyarekan ke anak emak. Dagoan si RT. Eta mah si RT wanian ke anakku. Wani nyarekan sakitu eta teh anak nu dipikanya kuring tangan hiji-hijina. Aduh. Kacida RT. Kebeneran si RT na keur aya. RT. Si Maya naon ka dieu? Aya naon, Mak? Pokona mak rek ngamek. Rek mah kunaon ujug-ujug datang jul rek ngambek we. Pokona mak rek ngamek. Teu geunah anak mah hiji-hijina dicarekan ku RT. Mak, abina ge di dieu, Mak. Heueuh nya. Ari mah kunaon datang jul ngambek. Ieu RT. Ulah wawanianan nyarek ka anak emak. Eta teh ngan anak hiji-hijina anu dipikanya jeung geus karunya teh geus teu boga bapa. Saha, Mak? Si Udeng. Heueuh si Wa Udeng eta teh pan anak emak ngan hiji-hijina. Heuh da mah aya nu ngaran kolot mah hayang nu terbaik jang budakna. Sarua si Neng Sala ge teu boga indung eta teh. Berarti deui budak aya harapan. Duh sarasa umur 17 tahun deui. Tes lami lelengohan. Aya meureunana 2 tahun, Mama. Aya harapan ya. Duda ketemu janda. Mak, ari emak kunaon? Tong emak atuh ece atuh. Nah, jadi kieu sih emak. Atuh kitu mah aya kesempatan ke ece. Ieu mah geus lain si emak deui ieu mah jigana. Si emak kaasupan buah-buah. Rek ka mana atuh ieu nih can kelar atuh cintaku. Ada urang bilang anu kaget teh kieu teh anu jodoh teh. Ka mana? Dan genteng mah. Iya tuh can kelar atuh teh kumaha? Ka mana sih teh kalah lompat meuni teh ganian. Cintaku belum kelar. Atuh jadinya bertepuk sebelah tangan atuh Nah, bet jadi kieu. Mah jadi atuh urang jeung Neng Sala teh.